Wah, iya tanah hade kieu strategis usahanya aing dijieun kompleks ya. Ayeuna. Oh, jelemanya ka mananya jelema teh? Jang, ka dieu Jang. Anjing aya naon si bapak itu ngagerohan urang Tapi dedegana mah euy ke jelema beungar, pake kantong. Sugan we atuh. Jadi piduiteun. Nya, Pak. Geura Jang. Mohon Pak, aya naon? Bapak-bapak iraha aing kawin jeung Inung sia, panggil aing bos. Oh iya bos, ada apa aya naon? Apa teh? Ieu tanah saha ku urang rek dibeli di jeun komplek. Oh tanah ieu bos. Ieu mah apal atuh nu bogana ge. Tanah si Abah. Pa teh imah si Abah. Apal bos, ayo atuh urang dianter. Anjing, komicong ieu mah cair, aing pamajikan kereuneuh juga ah. Sugaan milik si Utun. Tuh, bos si Abah nah bos. Nu boga tanah bieu. Ayo atuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Area naon teh? Leres tanah Abah rek dijual. Jual oh, leres. Soalnya cara celah tuh. Bade di cara sabaraha Abah tanah teh? Hari kahayang si Abah mah 300 juta. Enjing we ka dieu deui maklum orang kaya mah teh bisa bawa uang cash. Oh, iya tuh. Sok atuh. Ini Ini kan bos. dedenya. Yuk. Assalamualaikum, Pak. Yuk, salam. Assalamualaikum. Ini ya saha? Bah, anu kamari teh ya, anu padu harga bade nyieun komplek, beli tanah Abah di dieu. Kamari teh. Ning Abah sabaraha ning etanana nawarna teh ning hayangna teh? 20 juta teh lain. Lain anu 300 juta. Tah bisa kieu 300 juta. Teuing lah Abah mah hayang 20 juta. Lain 200 juta. Naon sia 300 juta. Mung aing mah pokona hayang 20 juta aing mah. 300. Di mantap. Bae we geus teu percaya mah. Jauh, tinggal nawar tanah aing 300 juta. Nyaho aing teh yang 20 juta. Atuh aing mau mokas ya teh goblok. Wow, di nawar 300 juta. Kali ya aja di rumah teh. Ini ngapa sih? Kamu ke mana? Dia biasanya ke oke wae mah. Kasih aya mie di dapur ah. Sian lah. Anjing si Abah kamari teh cair jeung si bos. Ngajual tanah aing komisi anjing ieu mah gede aslina. Jajang persalinan pemajikan urang deh aing teu boga duit. Anjing. Bah aing ka imah ayeuna anjing komisi anjing ah. Anjing, apa dahar ini cair mah. Kamari kan bisnis jeung si bos. Si Abah teh ngajual tanah lain ka si bos. Komisi atuh bos urang ge da apal kan ngarunding tiluan kamari. Mana pamajikan urang rek ngalahirkeun deui bos. Komisi-komisi atuh bae 20% jeung urang mah. Ngalir di jelema. Itu punya iya kami cuma senang ada dia teh kubu. Kan kamari ngajual tanah si Abah teh jadi kan nih si bos. Mana aing can dahar deui bos ya teh. Iya, ini terus ngontok wae da aing mah emang terus. Aing mah teu nyawana naon minta 20% we. Musen naon sia teh. Aing can dahar bos pamajikan. Anjing. Bah, sakalian atuh jeung sanguna aing lapar.